Ambil gaji dari Facebook sambil cerita perjalanan ngonten. Pami kapungkur menyerah mameureun abi teh moal pernah ngalaman gajihan dina Facebook tehnya nya saukur nontonan status batur we meureunnan tanpa pernah merasakan berpenghasilan dina aplikasi biru. Follower selama abi mah pasti terang kumaha konten pertama abi. Muhun ti payun mah abi teh ngonten komedi sareng suami sareng anak abi teh. Kusabab dodolna teh hese nempel matakan suami teh menyerah ti payun teh, tapi dipikir-pikir pami abi sami menyerah moal ngalaman cite gajihan ciga batur. Matakan abi teh puter otak kumaha carana supaya konten jalan cete. Urang gentos we atunya nisna cete kana mini vlog sapertos kieu. Alhamdulillah geuninganan tiba-tiba naik. Konten pertama abi anu FYP teh waktu abi jalan-jalan ka kolam renang sareng keluarga geuninganan. Muhun eta di berbagai aplikasi dugikeun ka FYP, Masya Allah tabarakallah kitunya. Tidinya teh followers tiba-tiba naik drastis gitu, nu tadina saali teh jadi seueur gitu. Ari monetisasi mada emang ti payun ge entos gitu. Tuh tinggalnya seueur anu nga-endorse jajanan itu ieu sagala rupa. Pokona mah alhamdulillah tidinya tehnya semangat pisan ngonten teh. Mudah-mudahan we atunya ieu teh awal dari kesuksesan abi. Muhun kitunya ari kahoyong mah tiasa gajihan wae tiap bulan teh. Ti payun mah abi teh bayaran teh kana rekening, ternyata lami pisan masukna teh. Teras we abi teh gentos kana PayPal pembayaran teh. Alhamdulillah geuninganan ti kaping 20 teh entos masuk kana PayPal nana teh. Meureunnan 2 dinten apa 3 dinten lebet kana rekening tuh tinggalnya Masya Allah menikah tere cete. Meskipun gajihanana encan sapertos suhu-suhu, tapi Masya Allah kanggo ibu rumah tangga masa kieu ge meningkat berarti pisan. Komo ieu teh hasil perjuangannya Masya Allah tabarakallah pokona mah. Ti payun menuju konten komedi eta mah nepikeun ka gogoleran huhujanan eta dodol meuni hese nempel. Ari entos gantinis mah geuninganan alhamdulillah dodol ge saalit-aliteun mah nempel wae kitu. Tuh tingali dieu teh abi teh bade nyandak acis gajihna cenah Masya Allah. Mudah-mudahan anu nuju ngonten tapi teu acan gajihan dipasihan kasemangatan supaya tereh gajihan. Pami akuna kirang berkembang coba seperti pengalaman abi gantinis, mudah-mudahan we atuh langsung melonjak naik. Pokona mah semangat terus ngontena, semoga cerita abi menginspirasi.